sunnatullah man istata'a bagi jalma anu mampu bikin haji. Adapun anu tacan mampu tacan wajib munggah haji. Ayo masalah munggah haji ya bil khusus kanggo calon pengantin pengantin haji umumnya urang lah. Mudah-mudahan urang ge ku Allah dipasieun nasib munggah haji, amin. Karena munggah haji eta lain ku sabab loba duit bae ka. Lamun menurut abdi itu munggah haji itu jelas nasib di Allah. Makana lamun hayang munggah haji ulah minta duit loba ka Allah. Minta nasib ka Gusti Allah. Lamun minta duit loba ke bisi diberi duit ku Allah pakai beli mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata. Wa qala aydan fi haditsin ukhra, man hajja hadzal baita falam yafsuq wa lam yarfus kharaja min dhunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram, para kiai, para asatidz, para kasepuhan, para pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, baik anu caket pun nu tebihna, hapunten teu disebutkeun nami satu persatuna, nanging fa insyaallah henteu ngurangan rasa hormat sinaran ta'zim sim abdi kasadayana. Mugia senantiasa ditambah-tambah kemuliaanana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara Muqassimul Auqat selaku pemandu waktu penata acara yaitu MC, musim abdi dihormati, mugia dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintahan baik sipil pun militer, bila khusus Bapak Kepala Desa oge jajaranana, musim abdi dihormati, mugia dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus Sohaibil Walimah sekeluarga anu janten wasilah kumpulna urang sadaya dina ieu kesempatan, musim abdi dihormati, urang doakeun mugia ibu calon haji, calon tamu Allah anu baris berangkat ka tanah suci Mekah Madinah,
Mudah-mudahan Gusti Allah diselamatkan di perjalanan sampai ka uih deui. Dijantankan Gusti Allah hajjah mabrurah wal maqbulah. Sehingga nalika kembali ke Indonesia bagian Nangor aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Kusim abi dihormati, mugia dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Umumna muslimin muslimat anu farados haladir dina ieu haflatal mubarakah indallah. Sadayana kusim abi dihormati tur dicintai, mugia urang sadaya dikocoran ku rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dipayun sasarengan urang sadaya seraya memanjatkan puja ka Allah azza wa jalla anu paratos maparinan ka urang sadaya berbagai macam kanikmatan, baik sehat badan, panjang umur, nikmat paling utama iman sinar Islam. Sehingga alhamdulillah dengan berkah nikmat-nikmat tersebut orang sadaya tiasa bermuajahah, bermusafahah, bermujalasah, sekaligus silaturahmi di bumi nasabil wali masa keluarga dina kayang sehat wal afiat takuran suatu apapun. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat teriring salam, mugia salat tercurah limpahkan keharibaan panutan alam Habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge sadaya keluargana para sahabatna ijba' tabi'ina umumna urang sadaya sebagai umatna anu satia ngajalankeun syariat agamana ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Munggah haji mangrupakan rukun Islam nomor kalima. Akan tetapi haji wajibna haji milih-milih. Lain halna dengan sholat. Ari sholat maka wajiban ala kulli muslimin mukalafin. Wajib sholat kasakur-sakur jalma Islam anu tos balik tur berakal. Tapi masalah haji, okelah syarat haji salah satunya Islam balik berakal. Kemudian syarat wajib haji kemudian kudu istitoah, kudu jalma anu mampu pikeun melaksanakan ibadah haji. Pengertian istitoah ku ulama dikupas mempunyai sababaraha pengertian, seperti halnya dina kitab Ibah Ibnu Hajar dijelaskan tentang manasik haji. Ngaran istitoah, bahasa istitoah cek urang mampu. Nah sakedik ku abi baris di komentar arti daripada mampu. Pertama, jika orang sadaya tos mampu bikin ongkos haji, orang leuwih ayeuna 58 jutanya. 58 dah kurang leuwih, kurang atulah, kurang setik wajar leuwih, da masalah. Dikembalikan ke 3 juta di pondok gede berarti 55. Wang lamun keur abdi kapungkur 2008 ongkos 33 juta, pengembalian 1.500 real kali 3.000 sabaraha gedenya. Akan tetapi kan beda praktek di Mekah. Waktu abdi kapungkur makan waktu di Mekah masing-masing, sehingga pan harita abdi ge mekal biasa gala doang nek ngaliwat di pondok percis. Untuk ayeuna insyaallah makan sudah dipenuhi, dimulai jam 6 pagi sudah standby di lobi di hotel, makan tos siap, setengah 12 makan deui, pada maghrib atau sebelum maghrib tos disiapkan deui. Makanya walaupun ongkos 58 juta insyaallah murah bagi nu mampu. Makanya wajib munggah haji teh
manistato'a nisbat jalma anu mam ari tacan mampu mah teu wajib munggah haji mah, tapi lamun urang tos masuk kana kriteria mampu lantas teu munggah haji lantaran hoop kana duit heman kana banda, Rasulullah parantos menyatakan jika umat Kangjeng Nabi yaitu urang henteu daek berangkat haji lantaran hoop kana banda padahal mampu di perjalanan aman kapal aya untuk terbangkan itu, maka nalika jalma tersebut maut saur Rasulullah mata Yahudian au Nasranian mautna pilih dua perkara, apabila ke maut Yahudi maka mautna Nasrani na'udzubillahi min. Jadi kalimat mampu didinya setelah bekalna aya ongkosna aya perjalanan aman, perjalanan aman ongkos aya lamun kapal terbang aya pesawat aya kacan istitoah hukumna. Jadi kudu seirama ongkos aya kapal untuk kurang naik pesawat untuk kurang terbangna disiapkan dan kemudian di perjalanan aman baru termasuk golongan istita'ah. Sehingga dina Al-Quran Allah parantos menyatakan bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi karena Allah 'alan nasi wajibkan manusia Islam hijjul baiti munggah haji ka Baitullah manis tato'a bagi jalma anu mampu bikin haji. Adapun anu tacan mampu tacan wajib munggah haji. Ayo masalah munggah haji ya bil khusus kanggo calon pengantin pengantin haji umumnya urang lah. Mudah-mudahan urangnya ku Allah dipasien nasib munggah haji, amin. Karena munggah haji eta lain ku sabab loba duit bae kah. Lamun menurut abdi itu munggah haji itu jelas nasib di Allah. Makanya lamun hayang munggah haji ulah minta duit loba ka Allah, minta nasib ka Gusti Allah. Lamun minta duit loba ke bisi dibere duit ka Allah pakai beli mobil, munggah haji mah teu deui. Makanya minta nasib ka Allah. Tiap tengah peting beres salat tahajud 12 rakaat, salat hajat 6 rakaat, istighfar 1000, sholawat Ibrahim 1000, zikir 1000, tak kakara sujud syukur ke Allah. Dina sujud dengan doa ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bika astaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bari dina hate menepung kanu agung mujasna di kanu suci nejak ka Allah anu maha kawasa ya Allah abdi nuhunkeun nasib munggah haji tarada tere sigana lamun terus bemet. Nah kan adat urang mah jelemana pan kapokan bosenan pan ceuk kiai lamun hayang munggah haji amalkeun sholawat Ibrahim ayat wa azing pinnas ja aing ieu geus teu eureun-eureun can nasib bae ulah eureun ari can dibere mah ku Allah. Nabi Zakaria baik waktu hayang gaduh putra pan munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Nabi Zakaria mun anjeun hayang boga anak cirina anjeun kudu riyadhah heula selama 3 poe 3 peuting ulah dahar ulah sare ulah ngomong selama 3 poe 3 peuting illa rumza kecuali isyarat. Mun anu nanya cukup nulis. Nabi itu yang perumpamaan pikeun urang hayang munggah haji hayang ikhtiar henteu ya salah kaprah ngomong doang heueuh kumaha Allah kumaha Allah ge pan urang mah diparentah ku agama kudu ngalaksanakeun syariat jeung tarekat kakarak hakikat ulah langsung hakikat sementara syariat jeung tarekat teu dijalankeun nu kitu ngaranna salah besar. Upaya heula maksimal, usaha heula maksimal, ikhtiar maksimal dengan jalan anu ditempuh anu hade kakarak setelah ikhtiar maksimal pasrah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
ulah-ulakeun pasrah salah deui ikhtiar heula ditah capek heula urang ku Allah. Coba contoh kieu hayang dahar beuteung lapar kumaha Allah bae norojol mah eta kejo logika ringan dah. Nah, kembali jamaah rahimakumullah. Jadi masalah bunga haji ibadah memang jelas ibadah harta, ibadah fisik. Yang terutama ilmu anu kudu bener-bener menguasai. Ilmu haji yang kudu dikuasai samana berangkat haji. Ketika geus daftar haji wajib berguru ilmu haji. Fardu ain guru ilmu haji nisbat kajalma nu geus wajib munggah haji. Rukun haji aya genep, wajib haji aya 5, rukun umroh aya 5. Beda masalah haji jeung salat. Dina salat arkanu salat aya wajibatu sarua. Rukun salat wajib salat eta keneh dina munggah haji beda. Rukun genep wajib 5. Umrah rukun aya 5. Ini kudu dikuasai dasarna heula. Haji kabagi 3 sunnah haji eta. Pertama haji ifrad, kedua haji tamatu, anu katilu haji kiron. Arti teh kira-kira tentunya semoga ilmu haji mah atau kumaha mah masalah wali mana haji banyak di ngomong nikah ngaranna teu ngamuafaqah jeung muqtadul nya. Ayeuna haji kabagi 3 haji ifrad. Naon ngaran haji ifrad? Ngaran haji ifrad taqdimul haji alal umrati, ngaheulakeun migawe hajian mandirikeun umroh. Hiji tah nu pang utama eta ifrad, tapi jujur bae abdi ge tamatu makana wajib bayar dam ngaranna dam nusuk. Karena dam kabagi 2, aya dam nusuk aya dam isaah. Sanajan urang misalkan nya maca kitab lihai bab haji kapaham tapi lamun can kamu kah can tatas eta percaya ka abdi sampai membawa kitab Ibnu Hajar kamu kah di samping buku panduan jeung urang himung keneh kecan ka ditu mah ngomongkeun himung lantaran antara rumus teori dina kitab jeung praktek itu henteu nyusun itu. Jadi praktek nama apa? Acorok gitu kan. Nu kedua haji tamatu. Ngaran tamatu teh senang-senang kan manana? Ngaran tamatu taqdimul umrati alal haji, ngaheulakeun migawe umroh mandirikeun munggah haji. Ngaranna tamatu. Nu katilu kiron. Ngaran haji kiron ngabarengkeun migawe haji dibarengkeun jeung umroh. Haji kiron ngaranna. Tah ieu calon haji Ibu Eti kira-kira tamatunya karena rata-rata tamatu tuh haji lili ge tamatu pugu sarua jeung abdi. Tamatunya haji toto tamatu. Ketika urang tamatu wajib bayar dam nusuk. Meuli embe ka Jabal Kurban. Hari abdi mah harita tanpa KBIHI harita mandiri berdikari mimpin 44 orang harita makanya langsung belanja abdi mau ke Jabal Kurban nawar embe segala manusia abdi dinya rupa-rupa hargana tinggal orang wani piro sedangkan bahasa Arab kan itu mau bahasa urang tapi tarusan bini mah eta mangulung Allah meredisa karena bahasa Arab itu muka abdi aneh abdi ge dia balik kiriuk itu datang ka dieu teh bisa deui. Urang nawarna bisa, sedangkan bahasa Arab teu akur jeung bahasa kita, teu akur jeung bahasa nang meunang urang kursus karena bahasa amiyah pan, karena bahasa amiyah bahasa keseharian dipake. Abdi inget bae waktu rek umroh sunnah, abdi nyekot angkot lamun di urang teh sended lah gitu, atau sopir angkotna gitu mau make sorban diiket teh kan mau ketut. Cik abdi sodik kam haram tanaim tarim haram
cek manehna tanain mahram tanain Aisrina rialan halal, cek 20 real. Cek abdi mahal amat. Ditawarlah ku abdi, Sodik, hamas real, cek la. Hamas tas real, eta abdi mikiran hamas tas real. Ayo mbak, cek hamas tas real. Cuman Allah merek otak jalan hari tak bisa diberi paham abdi. Hamas tas, oh doang kok bisa tak asal, ya kan? Ternyata benar. Hamas tas asal, cek la, hamas tas la. Hamas ya, abdi kekeh, baru kata ngomong. Jadaekeun eta. Sedangkan di ditu mah pan lamun urang berangkat ti haram, rek nikotea kata naim. Nyate kata naim urang di ditu langsung mandi sholat sunah ihram di dinya, langsung niat ihram umroh sunah, ditungguan ku angkot. Bayar di haram deui. Lamun teh urang naik ti Nangor datang ka Pandeglang ditungguan, balik deui ka dieu ka bayar di dieu. Subhanallah cek abdi. Bener-bener tamatu ya. Ibu melaksanakan haji tamatu engke wajib bayar dam, cuman lamun orang masuk KBIH bimbingan di kolektif biasana video keneh pan mesti diagendakan untuk dam supaya terus diatur. Lamun masuk KBIH misalkan ngiring ke Haji Abad misalnya, atau ke Haji Nu atau Haji Iwan KBIH, itu dia keneh geus diatur untuk bayar dam sukean, untuk religi di situ setelah beres hajian kan jarah-jarah sukean. Ari nu berdikari mah model abdi harita beres kurang hajian kakarak ngobrol musyawarah jeung rombongan kumaha urang ieu ka anu kakarak urang ieu urang datang kana bis awar ongkos sabaraha bayar bareng-bareng. Itu ari ieu manu masuk KBIH geus dikoordinir ku pihak KBIH, tinggal lempang doang. Haji tamatu ibu nu bakal dilaksanakan haji tamatu tayur pun haji dan sarekan ibu nanya ibu panduana kan ayah ibu etinya eta baca terus apalkan lantaran sanajan urang berangkat haji lamun tak akurat tak akur jeung ilmu haji nang ketepugu doang. Terutama rukun haji anu genep lamun katinggalan salah sahijina wajib kodok berangkat di kaditu. Lamun katinggalan salah satuna beda jeung wajib haji. Ari wajib haji manu 5, lamun misalkan salah satu katinggalan cukup bayar dam, ngaranna dam isaah akibat kesalahan. Ini rukun haji kahiji ihram. Naon ngaran ihram? Niat migawe haji. Hiji ihram, kadua wukuf di Arafah, katilu tawaf ifadah, tawaf rukun, kalima sa'i. Kaopat kalima, kaopatnya kaopat sa'i, nu kalimana cukur rambut, nu kagenepna tartib. Eta rukun haji. Wajib haji ayat 5 itunya wajib haji ayat 5. Rukun umroh dari ayat 5. Rukun umroh lah baris panggilan dilaksanakan. Rukun umroh kaiji ihram tinikot, kadua kaiji ihram kadua tawaf, katilu sa'i, kaopat cukur rambut, kalimat tartib. Teu aya wukuf ari umroh mah nya teu wukuf. Lantaran baik haji maupun umroh yajibani saduanana wajib hukumna. Biasana Pandeglang gelombang kedua dongna ibu ge gelombang keduanya. Gelombang kedua eta berangkat di Pandeglang langsung Pondok Gede, di Pondok Gede ke airport, di airport terbang 10 jam kurang lebih di angkasa langsung jeda. Itu gelombang 2. Lamun gelombang 1 Indonesia langsung Madinah gitu ya. Lamun gelombang 1 Indonesia langsung Madinah, lamun gelombang 2 Indonesia langsung Jeddah King Abdul Aziz.
lamun ke Haji Lili langsung Madinahnya. Madinah berarti gelombang 1. Nah, lamun Serang mah memang iso kadang-kadang gelombang 1. Lamun untuk Pandeglang rata-rata gelombang 2. Nah, makanya perjalanan anu beres setempuh ibu engke begitu berangkat malam Jumatnya. Malam Jumat lantasannya. Engke ibu Eti malam Jumat jam sabaraha berangkat misalkan jam 3 ngalawudu beres ngalawudu sholat sunnah safar 2 rakaat lain soparnya sapar lamun sopar bulan sopar ima sapar nekelempang beres sholat 2 rakaat rakaat awal sabak dapat kuliah rakaat kedua kulhu beres sholat 2 rakaat baca ayat kursi 3 kali li ila fi Quraisyin 3 kali karena sahur Kangjeng Nabi saha-saha jalma anu rek angkat-angkatan komo tebih beres sholat safar maca ayat kursi 3 kali li ila fi 3 kali maka diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala sampai kembali deui. Engke nantu di dinya panto dipandu kudu ngalempangkeun teh kan. Bismillahi amantu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an azila au uzala an abila au ubal au bola au azila au uzala au azlima au uzlama au ajhala au yujhalu alayya. Akarak tidinya berangkat anak buruan turun tah tidi tak adi karak mata amana madep madep ka rijalul ghaib ulah ka madep kiblat rijal ghaib bergantung tanggal hiji tanggal 10 misalkan tanggal 30 beda tanggal 2 dari tanggal hiji tanggal 11 tanggal 20 beda engke tanggal berangkat tanggal seberapa tanggal 8 Kemis Jumat pada tanggal 8. Jadi di mana arahnya misalkan arah rijal ghaib di wetan ada wetan heula dina baruan kakarak klub salam dari ghaib assalamualaikum ya rijalal ghaib ya arwahu ya muqaddasatu ainuni biquwwatin sampai geus jadi pandulah kayak kudu ngaberangkatkeun beres tidinya itu maca doa Allahumma sallimni wa sallim ma'i wa hafadni wa hafaz mama wa balighni wa baligh mama sampai selesai kakarak madep kiblat ngadoa anu ngaya tadi aminan ku kabehan tidinya selesai itu beres doa di azanan di komatan kakarak berangkat menuju Pandeglang baheula mah maca khotamin teh nya Allahumma shalli ala sayyidina khotamin nabiyina teh ya salatnya eta baheula mah ngeunaheun jasa eta bari kipasan ku daun salam baheula mah kunaon pan salam eta salamet cenah di kipasan ku daun salam abdi sok lobang eta sok kitu ieu cek abdi bu naon tujuanna pan idon salam ka haji cenah bener salamet cek ngan ulah mawa seeng lah cek abdi ya langsung berangkat kayaknya langsung berangkat baik datang ke Pandeglang misalkan langsung terbang langsung naik bis menuju Pondok Gede nyampe Pondok Gede diberangkatkan menuju bandara di bandara terbang rek di mana mikotna lantaran yakin tamatu ngaran tamatu ngaheulakeun umroh lamun abdi harita mikotna yalamlam karena mikot untuk Indonesia dan sekitar paling utama mikot eta yalamlam sementara lamun urang rek ngambil mikot di yalamlam begitu kapal terbang pesawat terbang hitung 7 jam di angkasa 7 jam dimulai terbang pesawat cepatan yalamlam makanya abdi mah mandina di Pondok Gede nya sol di Pondok Gede mandina abdi mandi sunah ieu kayak begitu 7 jam adi umumkan ku awak kapal bagi siapa aja bagi calon jamaah haji yang akan melaksanakan mikot yalamlam 5 menit lagi kita sampai kayak begitu nyampe yalamlam untuk jamaah yang akan melaksanakan mikot maka sekaranglah ya langsung abdi memanggikan ihram nawaitul umrata wa ahramtu biha niat kula umroh serta ihram umroh lillahi ta'ala pakai kain ihram mun lalaki 2 nu hiji disarungkeun anu hiji diselendangkeun nyelendang ka di pinggir mun lalaki awewe aya
kain ihramna masing-masing nutupan aurat. Men setelah make kain ihram, setelah niat umroh, awas jaga keharuman ihram. Pertama, lalaki ulah make kopiah, ulah nutupan sirah, haram hukumna, wajib bayar dam. Awewe ulah nutupan beungeut. Lamun geus mulai niat umroh wajib, sing umroh wajib kan eta. Sani umroh sunah sarua. Atau haji engke sarua ulah make minyak seungit, ulah nyisiran reuag-reuig bae lantaran manusia di hadapan Allah hina kabeh teh naon. Supaya orang nembongkeun bahwa orang ieu hina, urang eta naon di depan Allah. Makanya ketika mulai orang sadaya ngalaksanakan niat umroh atau niat migar umroh migar haji, teu beunang make minyak wangi atau ngambeun minyak wangi, haram hukumna. Ulah lalaki pan. Atau misalkan ibu negeri jedah bae mangga, walaupun eta mikot jedah mukhtalaf, mikot jadi di ngaranna tapi tos disahkeun ku ulama mutakhirin nya. Ulama ayeuna terus disahkeun jadi mikot. Karena mikot kabagi dua. Aya mikot zamani, aya mikot makani. Lamun jeung santri bari dibuka kitabna jeung ieu sabenerna mah. Ya. Ngaran mikot makani nisbat nuti luar Mekah tadi. Ya lam lamun ti urang ieu atawa jidah. Lamun nu datangna ka Madinah mangeunangeun mikotna di Bir Ali. Lamun urang da gelombang ka hiji ngeunaheun kajinya ke berangkat di Madinah pan menuju Mekah di perjalanan eureun di Bir Ali Sumur Ali. Mandi dinya gedrus, niat mandi ihram kemudian beres salat sunah 2 rakaat salat ihram, pakai kain ihram, langsung salat, niatkeun nawaitul umrata wa ahramtu biha. Beres salat langsung lempang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Terus beta labbaik Allah ceurik eta yakin ngurucut cikanon terus lobakeun talbiyah sunah labbaik terus ku sambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Terus bae sampai ka nyampe Mekah. Nyampe engke ka Mekah biasa istirahat ka hotel, sakedap istirahat langsung menuju Baitullah dalam rangka melaksanakan tawaf rukun umroh. Masuk kana bab marwah atau bab salam, baca uluk salam, assalamu Allahumma anta salam wa minka salam qahaina rabbana bisalam. Masuk langsung ke areal Baitullah. Ke areal Baitullah radat nanggak, kiwari masih nanggak haji lilinya. Masih turun kan? Turun dah. Begitu turun ke Baitullah, reka laksanakan tawaf rukun umroh. Syarat tawaf anu jumlahna seueur salah satuna kudu ngencaan Ka'bah. Tinggalkan dulu, guna jadi itu kan manasik nges dijelasin ya, tapi di kaukidan contoh baiknya bu, tinggal itu ini misalkan tihang dina eta tihang aya lampu hego gitu ta dina tihang ke di dia Ka'bah juru hajar aswad di kita. Begitu orang rek mulai tawaf kudu niat deui lantaran ieu mah tawafna tawaf rukun, beda lamun tawaf sunah dong tanpa sa'i. Kudu niatnya geus karampit niat aku niat umroh teh tadi. Lamun tacan lempeng tak katuhu kana lampu hejo, tak kenca tan lempeng kana juru hajar aswad ulah wakaf berangkat tawaf. Sunungkeun ka dorong ku batur pasti ada jutaan manusia pasrah ke Allah bu.
Asrah ka Allah Gusti, abdi dongkap ka dieu undangan Gusti, panggilan Gusti. Abdi masrahkeun diri, abdi anu sir Rasul yang diampur hoyong tampi, abdi hoyong disalamatkeun, hoyong diselancarkeun. Yakin salamat. Setelah yakin, posisi lempeng tak kenca lam juru hajar aswad, tak katuh lampu hejo kakarak berangkat. Pan sunah nama orang nyium hajar aswadnya, begitu berangkat kan hese. Cukup dengan melambaikan tangan, bismillahi wallahu akbar, dikecup. Pertama berangkat, bismillahi wallahu akbar, kecup dan tangan. Berangkat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhan. Terus di dia contoh kabah ieu nya tah, ieu juru hajar aswad. Hejo. Ieu rukun Iraqi, juru Irak. Ieu rukun Syam, juru rukun eta juru. Nah, di rukun Yamani. Engke di pas rukun Yamani ngagupai deui ngalambai. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, tapi tadi kecup. Tadi dia tina rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai kana juru hajar aswad deui. Nyampe ka dieu kudu ngerandeug tah kana juru hajar aswad, ulah langsung muter saja ka dorong. Sebab syarat tawaf kudu 7 putaran. Andai kata misalkan urang datang ka dieu, ka dorong ku batur maju bae tapi kurang dihitung, putaran dihitung, teu terhitung menurut aturan. Sekalipun sampai 7 putaran, andai kata setiap juru hajar aswad jeung lempengan lampu hejo urang henteu eureun heula teu ngarandag, maka teka hitung putaran tersebut tetap hiji doang. Artos. Jadi ngarandag tahan sekalipun karorong. Nahan. Tahan. Setelah orang yakin, tak atur lempengan lampu hejo, tak jalan lempengan juru hajar aswad, kakar berangkat deui. Doang tadi deui. 2 sampai 7. Beres 7 putaran, berarti selesai tawaf rukun. Nah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah tau. Ini kan makom Ibrahim tak? Makom Ibrahim. Namun bisa sholat di burin makom Ibrahim. Namun tidak bisa, nu penting di areal Baitullah. Sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, beres sholat langsung ke dia ke hijir Isma. Sholat sunnah mutlak di hijir Ismail. Usahakan beres sholat sunnah mutlak 2 rakaat hijir Ismail, tinggal kabeh ditutup sofa, bedi itu sofa, langsung kurang dipandu ku bimbingan tersebut. Acungkeun leungeun di Mekah mah di ditu malam urang rek lewat ka batur, leungeun acung kieu, ngacungna leungeun urang kieu mere tanda bahwa urang menta jalan, engke batur mere jalan tah. Langsung kurang ke sofa, ke gunung sofa, naik. Setelah nyampe ke sofa, mereka laksanakan sai etat 3 PP setengah 7 kali. Naik sapa ngadeg, tempelkeun keuneung kana batu sofa. Kakarak lihat tuh Baitullah. Inna sofa wal marwata min syairillah. Sanggeus urang ngalieu kana Ka'bah bari maca ayat tersebut, kakak turun deui lempang maca doa deui dalam rangka sa'i. Engke dina tihang iji ieu aya lampu hejo, di ieu lampu hejo, tihang itu lampu hejo, lebah nu kiri lampu hejo ngaranna pal hejo. Nya disebutna pal hejo. Tadinya lamun lalaki kan sunah bari ngencen lompat kecil, lari kecilnya. Robik fir warham wa takarom wa'fu wa takaru tawajjah. Bari ngadoa teh. Beres lampu hejo nyantai deui sampai ka Marwah hiji. Jarakna antara Safa jeung Marwah kurang leuwih 500 meter. Ti Marwah balik deui ka Safa 2. Ti Safa balik ka Marwah 3 sampai ka 7. Selesailah sa'i. Kakarak potong ujung rambut. Cukur rambut ngaranna atuhu sunah nama 3 lembar minimal digunting cepret, beres eta umroh wajib selesai. Geus ta umroh wajib itu siga babarinya, siga babari praktek mah setengah unggul tanya tuh jadi tuh
abdi kaji tanya abdi sampai di mana waktu abdi harita abdi cerik kaji nu kumaha teu cerik na urang nah tapi kieu begitu abdi dina ieu dina pasel pengalam hejo jeung jurasa abdi cerik na kumaha ieu jelema padat sikut rapat bahkan ada sikut batu kada urang diburi rapat hareup rapat sedangkan diburi urang nu bagus di kumaha abdi ieu tawafna cerik abdi ka Allah eta kakawasan Allahnya benar dengan keyakinan eta jelema padahal rek tawaf nying rai eta abdi sana cerik bener ngagubuk waktu tawaf Gusti beneran tak iya tapi bener lain rasaan memang fakta realita makana abdi mah tahadusan binikmah waktu di ditu eta tawaf mimiti mah tawaf umroh wajib 1 putrana abdi mah teu ngikut teu kasikut kaji ku Allah disinggaheun jelema abdi sampai ka Gusti beneran tak iya tapi nyata beres 7 putaran kak langsung abdi ke Hajar Aswad kamu tajam lah beres sholat sunnah tawaf kamu tazam di multazam kieu keneh leungeun ngangkang Gusti abdi mah hayang ke Hajar Aswad ayeuna ieu leungeun ngangkang keneh isuk teu ngarasa ngalengkana geus aya Hajar Aswad tinggal nungguan saurang lamun diukur ku logika jelema pinuh termasuk dengan rasio tapi itulah realita anu terjadi begitu kakuat anu nyium Hajar Aswad abdi asup padahal pan taros ka anu kana kajinya urang kakarak nempel ya pan cek urang atuh aing hayang bener teh eta abdi tarusan bini mah buat 1/2 jam bahkan leuwih nyium Hajar Aswad sugan anu moet sugan anu narik hanteu itu pengalaman abdi maksud jeung motivasi urang ternyata kabeh ge kersaning ari Allah terus ngerasakeun kita nu penting syarat hiji ulah aya takabur dina hate ulah bae di Mekah mah di Madinah ulah na ngomong ieu sombong ulah na dilakukeun ieu sombong ku hate doang ge sombong ku Allah dibuktikeun cek abdi Gusti lamun di Indonesia ieu sombong dibuktikeun jelema marodar kabeh nya bener abdi pugu manu ngalaman abdi moal ngomongkeun deung-deungeun abdi sombong nah hate kupedah ka Hajar Aswad abdi geus sering jasa hiji mangsa beres umroh sunnah abdi beres tawaf arek nyium Hajar Aswad nah hate cuman aya bahasa saeutik kieu sombong cek hate abdi lah Gusti jangeus biasa artina ngagampangkeun lah abdi mental kadorong batur mantakan di ditu mah ulah-ulah na ngucap eta kesombongan dina hate ge ku Allah dibuktikeun itu besieun ulah berarti nya ulah sieun ada jelema loba ulah aya Allah kabeh ge geus kitu bae laju kumaha syarat tawaf eta kudu suci tina hadas yakni kudu boga wud. Nah nalika di ditu nisbat lagi nya ari aweona merapih pan awe lalaki yang urang mantakan nalika hari tarek berangkat abdi konsul ka bamu ka buya nya walaupun urang barisan aya kitu nya hayang lebih mantep teh ari ti guru mah gitu kan cek buya kieu bae inta engke lebah make kain ihramna ulah ittiba lain kumaha simbutkeun abdi masih simbut itu kaji disimbutkeun bae jadi katutupan awak urang katutupan nah kemudian bisi aya nu najong tiburi tekarkeun lamun awe beungeus ibu eta mah awe ya tekarkeun eta nu nengkop kana suku urang kana aurat urang nu ngabuka tekarkeun awewe bae lalaki urang misalkeun yo urang lempang di hareup diburi anu najong karena suku urang kan urang kita make kaos kaki kan ngaran teu menang make pakaian menang jahit tekadikeun lalaki bae itu carana lamun ngalawan ban aya mah jelas misalkan batal wudu atuh memang kudu ngaludu deui ja syarat tawaf kudu boga wudu sedengkeun hayang karo keluar ti dinya satengah eugeuh nah beres berarti nya ingat tah cara umroh nya rukun anu 5 teh tadi geus dilakonan eta umroh wajib beres tak selama eta nungguan hajian kan kebel
kurang lebih 3 minggunya di Mekah 3 mingguan kan kaji lirik 3 minggu eta beres umroh kudu orang bagian orang moal poe di haram bae mengpeng di ditu di haram bae Bu ulah betah di hotel gogo dan munggah haji rata-rata betah ngobrol di hotel agur teh haji kok mau lalaki nak malah kita ngopi ngarokok eta gogoran gede laju pannya cek pikiran orang teh cek otak orang lah jangan kayak ka dieu deui ta eta gogodan eta gogodan eta marot dua abala bikin bare abdi mah kalau samsu jeung mil eta samsu salslop mil salslop kadusan bini mah teu beak eta datang kitu abdi teu hayang ngarokok di Mekah mah barang di Madinah nganyoh-nyoh makanya saya abdi mah mana numerean unggal poe numer rokok pot bungkus ya bungkus kok dikol ulah mah aya teuing cek omong urang nama atuh mantakan unggal poe abdi mah ngabagi-bagi rokok bae ka jamaah untuk rokok ngacung nyampuran bagikeun urang itu sebab rokok urang kayak keneh kok kan dibikeunana numerean unggal poe itu harus ini mah tah beres unggal poe ibu eti wayana umroh lamun ku KBIH sabaraha kajari eta targetna obat tuh saeutik jasa pan nya wayana ibu eti ya sareng ti abdi beunangkeun umroh sunah 7 kali umroh berangkat sorangan teh ngajak batur tang ngilujeng batur sebab lamun urang ngalaksanakeun 7 kali umroh maka boga ganjaran samunggah haji heman mumpung di ditu ih kamana mikotna mikot di ditu aya 3 An-Naim Masjid Siti Khadijah paling cakep kemudian Ja'rona kemudian Hudaybiyah mikot di ditu eta urang paling cakep An-Naim paling kiwari sabara kuari sabara kaji haram An-Naim 20 real 25 masih sarua abdi baru 5 real berarti teu naiknya ngan nilainya doang nu naik aya angkutan aja nama angkutan aya angkutan sabil jadi untuk ongkos wah lebih ngeunah ke zaman abdi mengongkos atuh lebih ngeunah hari kitu mah mantakan ibu etieu wayahna sekalipun sekali urang ka ditu lobakeun umroh sunnah mengpeng di ditu minimal beunang tentah nu wajiban sakalinya nu pertama unggal poe beunangkeun selama di Mekah 7 kali umroh 7 kali umroh wayahna beunangkeun beres ke umrohan tanggal 8 haji persiapan ngalaksanakeun haji yaitu dalam rangka melaksanakan rukun umroh anu kadua anu pertama niat umroh anu kadua wukuf di Arafah di hotel urang persiapan tanggal 8 diberangkatkan menuju Arafah dalam rangka melaksanakan wukuf di Arafah sunahna jam'u baina sa'aten ay baina laili wa nahar ngumpulkan 2 waktu antara barang jeung peuting waktu wukuf tanggal 8 bulan haji ba'da zawal sanggeus zuhur tanggal salat di urang mah poean motong kebo mantakan sebelum sebelum tanggal 8 tanggal standby urang di Arafah tadi itu lobakeun zikir tasbih takbir doa di ditu bari lobakeun ceuri ka Allah lamun bisa urang tah dina tempat wukuf Nabi Adam alaihissalam dina tempat wukuf kangjeng Nabi urang nu di deukeut batuna teh tah tangke beres jam 9 biasana ge di Arafah dikeprik keluar menuju Muzdalifah wukuf nginep di Muzdalifah ngaranna wajib haji wajib nata lain rukun di Mekah ka Muzdalifah padahal di Arafah sehubungan jelema pinuh sepan eta sabar aja beta kira-kira 2 jam 2 jamnya lamun lembang suku paling ge jadi keut ieu sehubungan jelema pangagunung sajagat saalam dunia kabeh masuk ke haram kabeh ngalaksanakeun munggah haji sedangkan waktu haji mah sarua harita doang matakan rukun haji lamun katinggalan wajib kodo gengke tahun hareup itu karena waktu ngan ieu eta doang
di Jawa sampai sebelum surat Tapoe, sebelum bijil fajar, waktu ngalaksanakeun wukuf di Arafah. Nah, kemudian setelah beres wukuf di Arafah, jam 8 keluar menuju Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah syarat sah wajib mengenal mabit di Muzdalifah atau ngendong di Muzdalifah ulah kurang di jam 12. Awas si Gueti eta kadang-kadang jamaah mah jam 11 yang mabur di Muzdalifah hanggira kamina, sedangkan syarat mabit di Muzdalifah kudu sampai tengah beting jam 12. Jam 12 lewat saparapat atau lewat 30 menit kakarak kurang berangkat kamina. Lamun di bawah jam 12 nges berangkat kamina berarti ngalanggar, berarti terakur jeung syarat, wajib bayar dam dibayar. Dam isaah ngarana kesalahan. Muli embe deui pan 3 juta. Lah. Mahal itu. Tuh aja kak ongkirna ge pan. Ya. Tapi kayak keur abdi harita 300 real tahun 2008 tilu kali tilu beri 800.000 keur abdi mah karena belanja sorangan, lamun dikoordinir ku KBIH kurang lebih 400 realan nya kajinya pareto lamun kuari kira-kira wallah lamun diterang nu kuari mah 3 juta berarti sabaraha real eta kudu 4.600 nya opat sareal keur 4.000 teh sareal berarti 750 realan dah di kolektif eta bayar dam. Nah kemudian beres di Muzdalifah usahakeun menuju Masy'aril Haram, tempat turunnya wahyu kakang Nabi di Masy'aril. Matakan cek Allah wadhkurullaha indal Masy'aril Haram, termasuk ka urang tah didinya salat sunnah 2 rakaat di Masy'aril Haram. Lobakeun zikir, tobat ka Allah, istighfar didinya, munajat ka Allah. Di Muzdalifah tanpa aya atap, laut non lapangan luas, nyandak batu didinya urang 7 mata atau jam malang zumroh akobah. Satengah hiji berangkat kamina, nyampe kamina istirahat beres subuh misalkan langsung menuju Mina dalam rangka kajamanot rek ngamalang jumroh akod tiang jumroh itu ulah ngajikan dong gila tah dong gitu tah ulah wusto akobah nuka hiji ulah dibarang nuka dua ulah langsung kena akobah datang karena akobah ulah malang jauh kene nya ulah jauh kene ulah langsung dibalerokan ulah jeung 7 batu ulah sekaligus terhitung hiji nyampe urang kana marma tembok nyampe ka marma ada urang nempel kakarak canak hiji bismillahi wallahu akbar rajman lisyayatin waridon lirahman paling toge ngadoa deui ka Allah canak deui hiji deui bismillahi wallahu akbar rajman lisyayatin waridon lirahman pantek deui. Jadi kan eta riwayat harita waktu Nabi Ibrahim rek mencit Nabi Ismail lumatak aya malang jumroh eta perjalanan waktu harita Nabi Ibrahim diuji ku Gusti Allah supaya mencit Nabi Ismail dijadikan kurban. Nabi Ibrahim Khalilullah nurut. Nabi Ismail cek kumaha abah ngimpina maneh kudu dikurban cek Nabi Ismail samikna watona abah mangga ari perintah Allah mah abdi maridho. Nabi Ismail mujihna sedeng mujihna alit tiresepeun ridho abdi abah. Berangkat Nabi Ibrahim teu bebeja ka pamajikan karena awe lawan bebeja ka pamajikan ulah semang pan beureun cek pamajikanna nya nanaonan kakak jadi mah edan anak nu dikurban nu dipeunceut pan kitu pasti namanya eta Nabi Ibrahim mawa tampar. Lagi Nabi Ismail bangus dibedakan di dangdanan lantaran dipencit ya. Nah begitu di jalan
iblis ngagoda karena Ibrahim. Ibrahim dia polongot cuma ngomong nama anak menang sakitu kaset aku biar dipencit teu kagoda. Begitu kan Nabi Ismail cek eta iblis Ismail budak sagede dia mau juna pira sabat ieu bapa dia mau tolol eta anakna dipencit. Nah akhirnya eta iblis dipantek ku Nabi Ismail make bat dipantek. Wah tamantakan tina riwayat eta lah diambil ku ulama ku hukum haji hukum tentang munggah haji maka aya malang jum panjang cerita mah geus teu kudu panjang-panjang cerita mah simpel bae tidinya riwayatna mantakan ketika orang malang jumroh eta doana bismillahi wallahu akbar rajman lisyayatin warifun lirrahman pantekeun kana marma hiji candak deui